Perjalanannya nyetrika pun sendiri, apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak tilu, talak tilu. Ala-ala tu jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sudi. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tua. Ala-ala tu jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi. Aduh biung inyong ora sudi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kamu. Astagfirullahaladzim, Isal, ampun, maneh pagawean teh. Maneh teh hirup terek jadi naon, ieuh. Maneh teh boga keluarga teh ieu teh abi bungkul, ajengan unggul, urang jadi ajengan, boga budak maneh, salaku jadi bapak maneh. Era ku batur, Sal. Maneh teh ampun, hirup teh maneh teh jadi naon, kita dewasa teh. Ayeuna maneh ngilu urang balik, beresan baju, burukeun ayeuna di dagoan. Sal maneh teh rasa boga bapak ajengan maneh kos kieu. Si kumaha? Maneh ge pan sarua bapak maneh ajengan. Wah, nanya Si mah ka keluarga sorangan geus poho. Pan bapak maneh teh sarua mimpin pasantren tuh di pasantren Kurtul Uyun. oh heuh nya. Pak. Tah, saat aya nama maneh minggat di mah ieu. Salin nanaon samping sajadah geus disiapkeun ku bapak. Maneh ini ti mah ieu teu hayang nyaho maneh bisa-bisa balik kudu geus nyantri. Kudu geus bisa ngaji. Maneh kudu katingali ku urang geus bisa manggung, geus bisa dakwah, geus bisa nanaon. Cik ini naon deui nu kudu didagoan? Edit maneh oge. Waalaikumsalam. Ampura jam Isal. Bapak ngomong kita demi maneh, bina terbaik jang maneh meureun kieu carana. Di mananya makam si mamah teh? Di mana makam si mamah teh? Itu. Bahaya teh. Assalamualaikum Mang, makam si mamah teh di mana? Tuh di paling ujung Jang. Oh, benar Mang Mun. Banyak. Nah, iya Ujang datang jeung si AA. Mah, abi mah entos kelas 3 SD, tas ieu mah entos pesantren.
Mana ge mas santren? Oh nya mah abi ge mau santren. Mah si bapak ka mana? Mana mah burung si mah naging eueuh kumadek nembalna. Kalau mah si eta mah pibanguseun wae. Lain pibanguseun mana mah ngomong teh ka mana wae. Geus we ayo ayeuna mah urang doakeun we si mama. Aing sakapeng mah yang tobat capek gigi anu teh Siang tobat. Tuh, lina jeung si Gemul di ditu sia di teras masjid. apanan meureun mun urang tobat subuh teh kudu hudang salat lieur Sia bingung dia ngomong kudu udang subuhnya. Aing ge bingung sih kudu ngomong naon. udah siapa kitu diajak curhat ku aing teh Ya ini kudu kumaha sia teh. tang bari kitu sia mah geus budak Mau makan mau minum bikin sendiri, cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujang. subhanallah Nasib jadi begini, semuanya apa-apa ku Tah, ieu tah ngaranna rumah Allah. tah eta nu dihandap jodoh urang Ah, sia mah parah pendek tobat. Ayo ini teh. ala jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi, aduh biung inyong ora sudi. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang tua. Ala jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi, aduh biung inyong ora sudi. Bila dirimu terus begitu, aku pulang ke Atos sasapuna. Tos we ayeuna mah ku abi sasapuna ayeuna mah loba salat heula. Orang maling buah yang daripada cacing mas ya. Maling buah. Ya udah dengikeun nya. Emang ngeunah menang maling teh. Buah ngeuning teh cara menang menta heuh. Dosa di ari nyokot teh. Aing hareudang. Nah, sama ceramah hayu ah. Hayu. Asa teh mikir goblok salah eta mah sia tiang toran aing. Heuh. Poho penyeut tanggal buah. Ya Allah, mau ganti cenah buah toran. Ayo atuh. Tos we nya ayeuna mah ngaosna urang tutup ku. mau makan mau minum bikin sendiri, cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini, semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Maneh kemana tadi subuh teh salat? Gaduh jam. Mainnya pan adan teh tarik maneh. Ya eta abi teh bobona katutupan ku bantah. Asyam katutupan ke juri keureun. Sok ayeuna mah maraneh tuturkeun urang. Pulang saja kau pulang ke rumah orang tua. Jahe-jahe, aca-aca nehi-nehi, aduh biung inyong ora sudi. Kita saha maraneh yuk, nangtung. Ceklan jadi dua anak. Angkat suku. Aing dikira-kira siga monyet. Maneh we teh mah.
Saya mending dikekeun yang dibotak. Tahan. 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 Teu mikir mana eta udak batur kitu-kitu. Eta mah budak pang. Eta udak batur kitu-kitu kumaha mun cilaka ngarek ngaji dan disiksa kitu. Ayo mana maksudna naon eta udak batur kitu-kitu? Teu salat subuh, Cing urang rek nanya ka maneh. Maneh sabaraha tahun cicing pasantren ieu? kurang lebih 2 tahun, 2 tahun. Pernah teu maneh teu salat subuh di dieu? Pernah, Nah habat teu salat subuh. namina ge jalmi, aya hilapna. Tah budak nu dua bil ge sarua jelema aya pohona lain papatahan nih kitu-kitu. Oh, mun maneh bener rek didik budak kitu, didik kebarana sakitu we teu pusat mah. Ya. Kunaonan maneh cicing di dieu? Laras geningan Kang, jelema bager teh teu ditinggali dina setelanana. Nya leres. Pan akang oge malam ngadaoam kitu ka didinya sareng ka santri-santri nu lain oge. Emang aya naon, bet naros gitu? Jadi teh abdi teh tos ditarap santri. Ngan aya nu mamatahan tapi duka saha. Terus anu dihukumna, anu disutrapna tadi sa? Mana ka mana? Terus angkat. Terus anu mamatahan AA saha? Eta Kang, teh jalmina. Ya, terang. Hayu aya nama urang ka musala, urang salat heula. Yuk, nam. Hayu sadayana. Kasadaya santri mangga kalabat ayo urang salat. Atau naon eta? Loba gaya ting maneh mah. Tah adalah Asia, tata naon ieu? Awak we orai, beungeut siga simeut. Iya banget ya simet. Ditata teh jeung kawanina henteu. Ayo geluting aing. Jauhan eta beungeut bau. Ampun. Tato we orai kawani eueuh. Tuh, saha itu? Tuh. Mau makan, mau minum, bikin sendiri. Cuci baju, celana, nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Naon Asia mau anu kieu? Asia geuleuh geuleuh diinum. Haram Asia. Hayang maneh. Adis aing mah deuleuh naon oge. Naon sih macam bodas ya. Saya aku kalau nggak kieu sih geuleuh mabok. Gak sia mabok. Sama naon santri teh kitu bedegul. Pan aing geus sarua ka sia baheula teh. Mun ke bapak aing di pesantrenkeun. Abok ya. Iya, abok ya. Iya, abok ya. Iya, abok ya. Dar. Ala itu setep sia kunaon itu? Udangkeun caranikeun. Saya teh kunaon ulang-ulang? Kalau ditanya saya teh mah pan budeg. Duh, lebar domba urang mah dek dipencet euy. Oh, domba. Aing mah ngurus domba lain ngurus sayang. Nya, cek aing oge. Aring ke ngaji penting bagian naon euy?
Eta mah domba urang sih. Aing mah nanyakeun encang aja lain nanyakeun domba maneh. Mau balik ngomong jeung si eta mah geus antep. Ari marane ngaromong kenaon? Geus we mana mah cicing tong ngomong. Ai penting teh can naon? Sapina euy. Hah, Sakinah, Mawadah, Warahmah, Wa Ucup. bikin sendiri, cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apa tanggal tua mendekati. Alay, itu si Jaki aku. Naon teh? Tah gara-gara sia jadi kepanggil. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Bisa talak dulu. Kul huwallah. Hu ahad. Allah. Hu somad. Jaga pulang. Kang, tadi teh si Jaki tuh ngabok. Jeung sindan. Itu si Jaki mah. Alah, akang. Jaki. Ayo. Kang, si mah bohong. Pokoknya mah Ki nya pakai peti datang ke bumi akang di atas Pak. Awas sampai terdekat. Ya. Cing, akang hayang nanya. Iya, aya rukun Islam nu kahiji teh naon? Sahadat. Di anu kaduana naon? Salat. Halus. Tah, jelema yang asup Islam teh kudu sahadat. Mane? Salat teh sabaraha waktu? 5. 5 waktu. Iya. Sahadat teh kumaha? Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah can ditutup ku akan aya pertanyaan teh anu dibari ditanyakeun. Kang, abi mah yang pangnanyaankeun si Jaki. Ya Kang, tadi teh si Jaki kapanggih ka mabok aja. Hanya keur mabuk. Cing gerawan si Jagina. Nya. Mau makan, mau minum, bikin sendiri. Cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib memang nasib jadi begini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Turun aja aku bukan jadi makan. Awas atuh. Bila sifatmu terus begitu, pulang saja kau pulang ke rumah orang. Ala tum jahe-jahe, aca-aca nehe-nehe, aduh biung nyong ora sudi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kamu. Jaki, di mana maneh tadi? Lima di masjid Kang. Oh, waduh, tadi mana mabuk, Kang mabuk. Benar ya tadi Jaki? Ya abi Kang, lain mana di situ. Iya keur mabok, agak coklat teh jelasna. Nyakeun bae syukur ai lain Jaki nu mabok nama ngan omat urang mah nya akan mah kamarane ka santri kabehanana. Ulah kan mabok teh ngarusak kanu awak ieu jeung diharamkeun tah nya dan teu. Ya, atuh Kang lain mah hapunten. Jo gue aya nama keun bae rek ulin rek naon oge da aya nama lain jam waktuna ngaji. Ngan ke kade omat magrib adan magrib kudu araya ka kamar masjid nya. Cik wae sabatay rek hujanan rek naon oge. Yes, akan menyarekan. Ayo, Gas. Kang.
zaman KDW omat akang mah kadidinya ka santri senior salaku santri nu tos lami lah di dieu nya nu tos ngaos di dieu papatahan santri teh sadayana cing bener ulah sakur ngaji hungkul ulah di jero hungkul bawa di luar oge nu bener lah tingalikeun sapangulinana sadayana ulah napikeun ka dipohokeun ditinggalkeun nya Kang ngertos. sebenarnya manehnya akang teh da gaduh putra teh hiji emang eta oge sok ngaos sok ngaji sae lah penuh agama mah kapungkur mah nama duka di mana cicingna duka di mana ayahna ya kitu we kecanak pergaulan bebas mah luar Bae moal nanaon Kang, da namina ge jelema pasti aya hilafna, aya elingna. ya amin we mudah-mudahan sing diberi kesadaran kesehatan sing gara-gara balik lah pokoknya mah da akang teh tos kolot neng hayang aya nu ngurus jeung kudu boga penerus meureun atuh da gaduh kobong kieu gaduh pasantren ieu teh Assalamualaikum, biasa ngeringan ngaos. Waalaikumsalam. Aisyah. Ngeringan ngaos wios. Nya alhamdulillah ya nama nya moga-moga we saterasna kieu nya kapungkur teh akan lain diusir ku si akang teh nya ku guru-guru ararannya teh sanes diusir tapi ya ini ka pasantren diajar ngaji di ditu. Enak yang ngiringan ngaos lah. Tingalikeun geus bisa ngaos aya nama. Di sok yang ngadangu ngaos teh. Teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil Aisyah. Ya bener eta teh anu budak ngakak budak pang. Wa in tuhalituhum tilwanukum wallahu ya'lamul mufsidun. Jang ari si bapak ka mana? Terus pupus Aneh sia teh tong bejaan. Wah, nu bener. Nya mingguan kemari. Sama. Kurang ge baru bejakeun. Antep aja urang mah. Sia jeung bejakeun tuh da. Ka aja kumaha. Udah, sia mah dihajar apa? Udah iso mah indit. saat aya nama maneh minggat di mah ieu salin nanaon samping sajadah geus disiapkeun bapak maneh ini ti maneh ieu teu hayang nyaho maneh bisa balik kudu geus nyantri kudu geus bisa ngaji maneh kudu katingali ku urang geus bisa manggung geus bisa dakwah geus bisa nanaon cik ini naon deui nu kudu didakwan. Mau minum bikin sendiri, cuci baju celana nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai bujangan yang tak